Poe ke-82 si Wildan ngeplog di tahun 2020 genep. Haga logo beges tigi. Halo besti. Sekian lama abi teh teu ngeplog beberes kamar mantakan ayeuna mah abi teh arek ngeplog heula nya guys. Ari teh heula mah ngeplog di sakola teh asa kaciri bosen, ayeuna di imah asa kaciri bosen keneh. Jadi kudu kumaha nya guys, kudu ulin kitu. Jadi ieu teh poe katilu abi cicing di imah tanpa ke sekolah alias sekolah na teh geus bebas jeung deui ayeuna mah tinggal nuan perpisahan mantakan ayeuna teh setiap pagi teh sok gabut di imah teh guys. Tadi pas ku abi dicek dina video-video abi ternyata abi teh geus lila teu ngeplog beberes kamar mantakan ayeuna teh aya ide jeung beberes kamar. Da geuning bosan nya guys ari geus bebas mah cicing di imah teh asa hayang geura gawe da komo abi mah pan moal kuliah. Sabenerna mah hayang kuliah teh ngan hayang engke we tong ka ayeuna kitu ayeuna mah hayang ngan duit. Aduh duit asa sok pisedieun guys lamun mikirkeun kana eta mah jeung deui ayeuna mah konten abi teh sok tara FYP deui guys ek dina nu itu ek dina nu ieu. Sok asa bingung da ide abi mah kieu ngeplog guys, tapi lamun dikembangkan idena nya kumaha deui piraku abi teh kudu pargoy. Soalna mun tiba-tiba pisan kitunya dina konten anu abi teh sok aya we FYP kitu nepi nikah 1000 2000 mah nikah ayeuna mah ayana teh 100 jeung 200 sungkul guys. Padahal lamun diomongkeun konsisten mah abi teh insyaallah konsisten da setiap harina ge abi mah sok ngeplog sok ngupload jeung sok nanaon we sagala rupa. Tapi nah mungkin dia teh mungkin saeutik anu nontona sok rada aneh ieu mah ke heula. Nah ieu teh abi jadi curhat guys. Aduh hampura pisan nya guys geus panjang lebar jeung dia ek dibalikan dia teh kagok mantakan geus tuluykeun nya guys anu bieu malah anggap we angin lewat. Kembali lagi ke laptop jadi di dia teh abi ningali kamar tengah babalatak mantakan ieu teh ku abi diberesan bari nyetel musik ning tadi guys soalna asa tiiseun pas beberes kamar mah. Ari sakieu mah ruangan tengah teh teu babalatak teuing paling ge bantal-bantalna hungkul jeung urut ngarokoknya guys. Jadi ieu mah tidak terlalu menguras tenaga tinggal eser-eserkeun jeung deui piceun-piceunan runtahna da saeutik diruntahna oge. Lanjut di teh ku abi minahkeun heula termos jeung sagala rupanya guys bangsa teko gelas nu kitu diasupkeun heula kana wastafel. Sakalian nyokot sapu soalna lantaina kudu disapukeun meh teu ngeres jeung deui korsina teh kudu digebugannya guys. Tapi samemeh dia bugu-bugan teh si bantalna kudu dieser-eserkeun heula pindahkeun heula ka kamar abi soalna meh teu eta teh meh ngebul. Lanjut saenggeus dieser-eserkeun bantalna main mah tinggal gebotan si korsina bongan saha teu ngawaro kotor we hayung ngeres ning geus lamun didiukan teh. Tapi sok asa trauma ning geus ngagebotan kursi teh ti heula ge abi mah dikakat potong kursi hiji kursi maksudna teh sapuna dikakat potong hiji. Bisi hayang apal mah tingali we video abi anu samemehna ada aya encan dihapus encan da moal dihapus ketangkal kumaha oge. Di dieu teh abi geus beres ngagebotan kursina ayeuna mah tinggal susun-susun we si bantalna. Ari nu koneng mah aya genep siki bari geus rada rusak